Mangpengker aya waktu jeung aya danana yap ada orang jalan-jalan heula sakedeung mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Keheula ieu teh memeh init-initan urang eusian heula bensin ngameh jara rongjon di jalan teh. Duh cenah menikot gaya ieu teh rek init-initan ka mana meni nyebutkeun keur aya dana. Nah lain ari boga gede mah baraya init-initan modelkeun kieu teh. Ngan da heueuh kitu teh geuning ari ngaran init-initan piraku teu moal duit saperak-perak acan mah. Minimal pan geus boga beas jeung deungeunna meureun di imah teh. Henteu ari gede mah ngan maksakeun we geuningan anda hayang kali-kali mah ngajak ulin barudak. Lain ai kawas batur mah mawa juta-juta init-initan kieu teh henteu nya baraya. Ieu mah saukur aya jang jajan we lumayan. Pampangna mah ti mimiti bulan puasa teh barudak encan ngajaranting nincak pasar Singaparna. Atuh da nincak-nincak we teu balanya oge nya baraya. Komoda si teteh mah ngomong wae geuninganan hayang ulin ka taman, cenah hayang ulin ka alun-alun. Ampun da marukankeun nya init-initan teh. Ari keur teu nyepeng duit pisan saperak-perak acan mah asa ting boro-boro daek init. Baraya ieu teh mah rek sakalian we milihan baju jang aa na ieu teh jang budak nu panggedena. Tadina mah rek init ka jero pasar tapi haroream geuninganna ari pagelek-gelek mah. Matak ieu teh meulina di alun-alun Singaparna we anu katingali rada lalowong kitu. Heeh deui uyuhan ka dieu teh pas panas poe ereng-erengan. Sabenerna mah hoream tapi da kumaha deui nya. Lain soal hoream jalan-jalanna ieu mah hoream ku panasna kitu baraya. Tapi da panas-panas ge ieu teh hayang we geuning ulin ka taman teh hayang naek ka ditu tu ka luhur. Ada urang diuk heula dina rumput sintetis bae panas-panas oge deh. Tapi geuning alhamdulillah da ieu teh teu panas-panas teuing mah geuning rumput sintetisna na teh. Ari pas maka dieu mah ieu teh encan pati loba-loba teuing pengunjungna na teh. Tapi da geuninganan beuki lila mah beuki pinuh oge da. Barudak teh ngaharuleung ieu teh baringung meureun hayang naon heula. Ari pek teh tadi ti kajauhan katempo aya doger monyet lalumpatan hayang ningali doger monyet cenah nya geus we ieu emak mah nungguan di dieu. Lumayan lila tadi teh barudak ningali doger monyetna na teh. Tuluy we ieu teh diajakan ku bapana tadi teh urang ulin heula ka Gebu cenah oge. Abongana atuh kararesel di dieu mah. Ari pek teh pas erek init ka Gebu ieu teh ngaliwatan deui doger monyet nya geus we ieu teh ku bapana dibere deui 1000 perak da enggeus tadi oge dibere. Aya ngarepehkeun si onyet we nya nyet. Lumayan atuh 1000 ge ajang meuli bala-bala jang ke bekal buka puasa. Heng tadi teh memeh turun ti alun-alun teh bapana kalakah ninitah tuh cenah mending keneh meuli daster. Da katingali geulis keneh make daster cenah oge. Ampun eta mah. Apal we pokona mah tujuanna teh. Teu kitu ketang da emang butuh sih emak teh geus kaparengan teu boga pisan daster ning geus rarawe. Matak bieu teh meuli we hiji mah. Batur mah meuli baju lebaran ke lebaran teh marek ke baju alus mah marek make daster we nu penting mah. Kasebutna sarua ieu baju anyarnya baraya. Bongana atuh da lebaran teh ning sok babari hareudang. Rengse ti alun-alun ieu teh dituluykeun we urang ka Gebu da beurang keneh. Tapi pas ka dieu teh alhamdulillah nu dagang mending geus pinuh tingali tu baraya. Bubuhan beurang keneh cek bapana teh hayu urang kukurilingan we heula cenah ieu mah tuh kabelah ditu. Ieu teh kukurilingan we ka taman kantor bupati kitu kadinya we pokona nama. Nu penting mah memperlambat waktu teh geuningan supaya tereh kaburit. Tah geus kitu mah ayeuna urang neangan jajanan tuh tingali jajanan di dieu mah menikot loba rupana loba nu aneh oge deui. Dah lamun loba duit jigana kalap mah. Aduh aya es durian oge tuh tingali tapi ke heula deuh erek ningalian heula bisi aya anu bogoh deui bisi aya nu ek dibeuli di nu sejen. Lain eta bieu ningali manusia silver masih ting teu ararateul nya tuh tingali. Sakitu sakabeh awak di baluran. Aduh kalakah ningali nu kieu yeuh mama anu kieu mah teu bisa ditolak memeh ka mana-mana teh geus we jajan heula ieu we engke manghi deui anu aneh mah pokona mah ieu mah diheulakeun we ka barita pokona mah. Tapi da nu marilih nama barudak bieu teh hiji ewang ge lumayan atuh hargana. Keun we nu penting mah emakna engke bisa ngasaan ieu. Mitina mah meuli 2 potong tapi inget ka budak hiji deui tadi teh jadi ditamahan deui pas balikna. Ada urang tuluykeun da tadi teh barudak ningali ka tempat pameranana geuningan loba permainan cenah. Da barudak mah apal wae atuh kana nu kararitu mah. Jadi we ieu teh tungtungna mah kudu kukurilingan apay-apayan. Lain cenah bapana mah tadi salpo kana siput tumpah cenah kabita ting da. Hek cek urang mah ari kabita cobaan we meuli atuh kali-kali mahkeun bae nya. Bisi we panasaran atuh ieu mah. Pajarkeun teh moal jadi cenah haroream asa bariekeun. Tuh tingali ieu teh geus tepi ka tempat permainan ananya. Ari tadi teh si teteh mah tuh ningali hayang numpak burung sangkar cenah ari pek teh si Dede Wapikna si Sujanangna nya geus we ieu teh tuntungna mah numpak ieu tah naon teh ngaranna teh aya kupoho. Bae lah nu penting mah ngajaran tutumpakan we nya. Ulah kotong panasaran teuing ulin-ulinan teu bari numpak mah. Da geuning ari jang emak-emak mah sok asa lalebar ari dipake nu kararieu mah nya mending keneh kudahareun wareg-wareg atuh. Ari budak mah tapi da beda deui lain kahayangna.